Paslun utawi kiku pasal sawiji arkanuhu utawi piro-piro rukun saum iku salah satu asia telu piro-piro perkara niatun sawiji niat lailan ing dalam wengi likuli yaumin kade saban dina fil fardi ing dalam saum fardu watarku mubtirin lan ninggal kang batalkeun ing saum zakiron hale eling muhtaron kang aina karep dewek wero jahilin kang ora bodoh madurin kang den hampura waso imun lan wong kang puasa Ieu pasal ajengan musonib ngabahas pirang-pirang rukun saum fardon kana auna plan puasa fardu atau puasa sunat sami rukun salah satu asia ayat 3 perkara itunya qala zaidi hada wal masyhur nu masyhur ayat 3 rukun saum wa ja'ala fil anwar arba'atan dijadikeun ku Imam Zayyad dina kitab Al Anwar maya opat nya opat rukunna warabi'u qabiliyatul waqtu lisaum kasarat ka opatna narima na waktu kana puasa sah non waktu eta dilaksanakeun puasa selain hari tasrik teh eta rukun cek Imam Zayyad ahadu hagaijina niatun niat lailan dina waktu wengi likulli yaumin fil fardi pikeun setiap puasa itu pikeun setiap hari fil fardi dina puasa Ramadan wa mahaluha qalbu tempatna niate dina hate wala budaya stadir hakikat saum allati hal imsak ngan misti kudu ngahadirkeun hakikat puasa nya eta imsak nahan itunya anil mubtir jami'an nahar tina aina perkara nu ngabatalkeun jami'an nahar di sakabehna aina siang sapanjang poe kudu hadir hakikat saum gitunya ma yajibu fi min kauni an Ramadan masalan gitunya kaituna wala takfi an niyatu bilisan dunal qalbi teu cukup niat kulisan dunal qalbi tapi hate henteu niat puasa kama la yustaratu talafud biha qat'an lakinahu yundabul yu'awina lisanu al-qalba tetapi nasunat ayeuna ngucapkeun niat saum supaya nulungan lisan kana hate gitu. Sori Imam Az-Zayyadi palauna wa lailata awali Ramadan sauma jami'ihi lamun jalma niat puasa dina wengian awal Ramadan tanggal 1 Ramadan kana puasa sakabehna puasa sabulan niat puasa sabulan lam yakfi teu cukup niat kitu unggul tapi niat ayeuna setiap poe teu diniatan li ghairil yaumil awal selain niat poe awal teu cukup laki diam bagi lahu dalika tetapi na kudu niat puasa sabulan liyasalau saumul yaum ala dinasian niat supaya hasil puasa sapoeun anu poho tadina teu kaniat supaya bisa katamal ku eta ku niat sabulanan di Indah Malik menurut pendapat Imam Malik Kalau fil fardi harajabihi naplu payak pipih niatun bin nahar kecap musani fil fardi ngecualikeun kana puasa sunat nah jadi kudu niat peuting sepikeun puasa fardu maka puasa sunat mah cukup niat ti beurang qobla zawal tapi samemeh lingsir matahari bisartin tipa ilmu nafi qobla niat syarat teu aya perkara nu ngaruksak kana puasa samemeh niat seperti barang dahar jima kupur haid nifas junun wa illa lamun aya perkara nu matak ngaruksak kana puasa samemeh niat nya barang dahar heula memeh lingsir matahari teh jam 11 atawa jima heula pala ya sia som teu usah eta mah
pas jam 12 diniatan dari jam 11 barang dahar atuh ngaranan gitu. Terus sekolah bisa bin Hajj. Faqad dahulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata dzata yaumin. Ya, dina sarah minhaj diriwayatkeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dina hiji dinten faqala saur Rasul, hal indakum syai'un? Aya naon di dapur? Aya katuangan teu? Faqalat diwalar ku Siti Aisyah, la teu aya naon Rasul. Qala saur Rasul, fa inni idan asumu. Lamun di dapur teu aya naon, kaula arek puasa. Kitu Kangjeng Rasul mah nya lain nyarekan salakin. Kunaon lain usak-asak aduh. Wah, tur lapar eta. Teu bener, teu nurutan Rasul eta. Anu hese da nya nurutan Rasul. Rasul mah kitu lamun teu aya naon bade saum. Saur Rasul. Qalat wa daholan la yaumin Siti Aisyah deui Kangjeng Rasul dina hiji dinten lebat. Faqala indakum syai'un aya naon di dapur? Aya katuangan naon? Kul tu aya katuangan teu gitu deh. Kul tu naam aya saur Siti Aisyah. Qala idzan abturu. Upami aya katuangan arek buka. Jadi saumna teu wa in kuntu faradtu saum sanajan kaula ngawajibkeun kana puasa arek dibatalkeun puasa saur Kangjeng Rasul kitu cenah. Rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Gitu nya. Qaulu lailan ay bainal ghurubi wa tulul fajri. Niat diwangi teh antara iraha nyaeta bainal ghurub wa tulul fajri antara surup matahari sareng ayeuna bijil didinya waktuna niat teh. Wa dalil wujubi koin niat lailan bimana wujubi tabyid. Dalil wajib niba ke niati penting teh bimana wajib ayeuna nginepkeun teh nganiatanana waktu penting. Qaulu sallallahu malam yabiti siam qoblal fajri fala siyama lahu. Rasul sajelma anu teu niniatan di penting waktu non puasa Ramadan qoblal fajri sameme fajar fala siyama lahu teu aya puasa. Artosna teu sah puasa. Aya malam yabit niata saum qoblal fajri fala siyama lahu sahihun. Kitu nya sahih eta teh. Teu niat puasa dina waktu penting sameme fajar teu aya puasa. Uri kaituna wa akmaluha yakulana wa itu sama godin anai fardi Ramadhani hadihi sanati bidupati Ramadhaniyat nanti kitu cenanya. Nah itu sama godin an adai fardi syahri Ramadhani Ramadhana wae duanana ge da meunang. Tong kudu riweuh kitu nya nyalahkeun anu maca Ramadhana, nyalahkeun anu maca Ramadhani eta masalah kalimat. Nu penting tadi teh eta naon talapud kana niat teh hukumna sunat gitunya liu awina lisanu alqalba supaya lisan nulungan kana hate gitu. Fardi Ramadan anu keuna ku ancaman neraka jahanam teh jalma nu salah maca Al-Qur'an jeung salah maca hadis, salah harakat, salah i'rab. Adapun salah dina bahasa niat puasa mah teu aya ancaman eta mah. Teu aya ancaman disiksa dina neraka jahanam. Gitu jadi hartina ulah pase aku sabab Ramadan jeung Ramadhani, da dua-duana ge meunang. Tuh Ramadan didapatkeun kana isim isyarah jadi Ramadhani hadihi lamun ayeuna dibaca patah fardi syahri Ramadhana jadi mudhof ilaih Ramadhana lain jadi mudhof lamun Ramadhani jadi mudhof Ramadhana hadihi mudhof ilaihna. Kunaon didopatkeun Ramadan kana hadihi litakunal idopat muayyanatun supaya idopat jadi tangtu. Naon sababna sabab Ramadan anu diniatan rek dipuasaan teh Ramadan tahun ieu lain Ramadan tahun kamari gitu. Lain ngodoan eta teh. Begitunya. Wa yasan wa yaqula banda dzalika imanan wa tisaban. Sunat ditambahan ku imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau lillahil wajhil karim. Wasaniyatarku mubtirin kaduana rukun puasa ninggal perkara nu ngabatal keun ditinggalkeun.
min wusuli ainin liman fadin mabtuhin min jaubin katanawuli to'amin. Tina asupna benda berbentuk benda padat atau benda cair. Liman fadin kana liang anu terbuka min jaubin tina patuangan. Kata nawali to'alin seperti ayeuna ngasupkeun katuangan wa in kola. Gitunya kasim simatin wa nuqtati ma'in satetes cai wa idholi syai'in ngasupkeun perkara pil pami dina cangkem au pi mahraji goiri atawa tempat keluar liana aina cangkem ka idholi audin seperti ngasupkeun kayu pi udunin dina kuping korek kuping au jarohatin atawa ayeuna tatu eta teh batal puasanya. Ngorekan ayeuna nuluka dibersihan apa aya liang di dinya teh anu katojos dicokelan pan asup tuh aya liang terbuka urut ayeuna luka teh dicolokan dicokelan wa min istiqaatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam nya murih utah hayang utah dicolokan supaya keluar eta batalnya. Kadituna jadi kasyarat kaduana kudu ngaraksa tina perkara ngabatalkeun kana areksah puasana. Zakiron li saum bari inget keur waktu puasa ngaraksa nu ngabatalkeun bari inget keur waktu puasa. Lamun poho deui beda deui aturan. Ai poho mah. Ya gitu. Wa yabturus bisain min dalika idza ta'ammada. Muhtaron goiro jahilin madurin bari kahayang sorangan muhtaron teh goiro jahilin madurin lain ayeuna jalma anu bodo anu dihampura. Wa yabturus shaim bisain min dalika batal puasana jalma dina bulan Ramadan ku sesuatu min dalika tinu tadi disebutan. Jadi barang dahar ngasupkeun ain kana benda kana liang nu terbuka. Idza ta'ammada di mana ngahan amun teu ngahaja teu batal. Wah taro jeung kayang sorangan wa alima bitahrimihi terang kana haramna au jahilin goiro atawa bodoh tapi bodoh nu teu dihampura nyaeta kumaha bodoh nu teu dihampura teh anu deket ka ulama tapi teu nyaho da tara ngaji. Geus lila cicing dina agama Islam teh kiai loba tanyakeunun tapi teu daek ngaji tah eta goiro ma'dur. Itu wala yabturu bidzalika manis yanin aw ikrahin aw kana jahilan bi tahrim ma'durun bi an qarabah bil Islam. Hanya wala yabturu bidzalika manis yanin teu batal puasa sarta ayeuna poho au ikrahin atau dipaksa au kana jahilan bi tahrim ma'durun atawa si eta jalma teh bodoh kana paharaman dina puasa ngan dihampura bodona kumaha nu dihampura bodona bian qarabah bil Islam anyar keneh asup Islamna au nasabaidan anil ulama atawa jauh ti ulam cicingna jauh mencil wa magolawatil fal istiqaati. Tah eta mah nya catatan tadi teh teu batal puasa ngasupkeun ayeuna benda kana liang anu terbuka. Catatan lamun poho dipaksa bodoh teu terang kana haramna ngasupkeun ain kana liang anu terbuka dina waktu puasa nyaeta bodoh ma'dur teh itunya. Selain ti eta mah teu aya keringanan. Inu bieu geus keringanan nisyan poho dipaksa jahilan ma'duron teh. Itu fal istiqatu mubtiratun wa in alimana hulam yarji sayun ila jaupihi itunya ngajadikeun utah supaya hayang utah eta ngabatalkeun kana puasa sanajan terang moal aya nu balik deui ka jero maka batalkeun puasa paya mubtiratun li ainiha la li audisain minal qoi
Furu'un wayam bagi al-itiraj halatal istinja takade cenah ieu nya. Kudu ngaraksa si jalma nu puasa ketika istinja, ketika obeh teh kudu diraksa li'annahu mata adhala tarfu usbu'ihi duburahu abtara. Ya, di mana-mana ayeuna asup tungtung curug na duburnya. Tungtung curug kana duburna abtara batal puasana. Jadi obeh teh ulah sampai ka dicolokkeun saeutik aduh batal. Walau anna sayin min rasil an milah sanajan leuwih saeutik dina tungtung ayeuna an milah tungtung curug teh saeutik gerage mulai satengah senti. Samili paling oge batal puasa. Cenah kitu nya dina puruun dina pirang-pirang sara ma'dzurun. Wasali soimun katiluna rukun puasa teh soimun jalma nu puasana kudu aya. Qala Syafinda unda soim huna ruknan li adami wujudi suratin li saum bil kharij. Dihitung jalma nu puasa dihitung jadi rukunna rukun puasa. Li adami wujudi suratin li saum bil kharij karena teu aya wujud bentukna puasa bil kharij dina buktina beda jeung salat. Salat mah teu aya naon salat mah aya bentukna katingali nangtungna rukuna sujudna ai puasa ulin jalma nu puasa teh kitu nya sarua aya jeung nu teu puasa ge kitu lelempangan sarua teu katingali wujud bentuk aslina puasa maka si shaim dihitung kana rukun kitu nya kama pinahwil bae bila pinahwis salat beda jeung saumpama salat beda. Ailiana lah suratun fil kharij salat mah aya rupana aya ayeuna gerakanana beda puasa mah teu aya. Yumkinu taqulu atasawra biduni taquli musallin mungkin dipikiran kaharti ku akal bentukna salat mah beda jeung puasa maka rukun katilu shaimna diasupkeun sebagai rukun puasa. Aslun wajibu ma'al qadali saum al kafaratu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman